Pertama kali nyieun risol isi wortel jeung kentang. Nah, jadi caritananya barudak ieu hayang nyieun risol eusina kentang jeung wortel. Pertama-tama nama pake tepung tarigu ditambah aci jeung ditambah royco daknya meh aya rasa. Langsung bae diaduk-aduk pake cai ternyata eta loba nu barihbil. Adonan geus anggeus lanjut dak dicetak alias dijieunnan kulit lumpiana. Di dieu nyieun kulit lumpiana pake kekenceng atuh kekenceng keramat tapi hasilna bagus. Kulit lumpia geus dijieun lanjut barudak ieu nyieun eusiana nya eta kentang jeung wortel dipotongan lanjut ditumis ngeun pake bawang putih doang, ulah poho diaduk-aduk dan jangan lupa pake royco gula. Terus pake susu kental manis dan lanjut pake tepung tarigu. Hasilna seperti ieu dan rasana ge dak lumayan bae tah mantul. Eusiana geus asak lanjut digulungkeun nya pake lumpia nu tadi teh atuh hadak babarikan dalaria ge meureun pastina mah bisa bawa mah leuwih bisa ti aing. Terus bae digulung-gulung sampai bener-bener anggeus dan lamun geus anggeus dak dicampurkeun yeuh kana tepung panir alias tepung roti. Atuh dak supaya cantik dan menarik teh risolna tah lanjut digorengan heula meh asak soalna tadi mah can asak tah geus asak pandaknya tinggal dinikmatin pokona mah beuh ditambah ku kopi biang beh rasana ge dak teu perlu diragukan.